Hei, Alia, ngalira. Ada mau naon? Maraban iya. Kersaan hayu jalan-jalan moyan. Mangga A. Ibu teh lasik mah kebajikan. Wow, kita orang milarian warga yang lagi membikin kerewel. Kang, anggo? Pamepet dong. La, pamae. Yay. Kita berjalan-jalan lagi ke Kampung Koropeak. Kali ini orang mapai-mapai jalan anu menuju ke puncak Batu Nanceb. Di mana letak puncak Batu Nanceb itu? Batu Nanceb ayana di Desa Hegarmana, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Tah iya penampakanana jalan anu bade ka Batu Nanceb teh. Masih ada rumah warga. Ini dia. Tuh. Rumah Jang Dadang. Ulung jengkol. Kan atuh Cece ti payun. Ayo jalan. Lenang geningnya. Tapi iya jalan perluarna tos morok blok deui. Tuh. Ieu teh naon ya? Warga yang membikin benih albasiah jiga nama. Ya ge aya rumah tuh. Ini tangkal gedang. Rumahna warna naon eta pinknya, pink tua. Lebih dekat ke Ucia. Ada kebun kapol. Acan aya poyana ge. Di ditunya di tebih. Tuh ada teman-teman yang mau mencari poyan katanya. Kemarin aja melarian poyan. Poyan pilarian. Wasaha. Oh, wargi nyainya. Tuh. Iuh keneh di saung nanya. Iya, saung. Saung binani rehe da saung. Tapi si gamangkalannya di dia. Atuh pan bade ka ditu moal kaluhur. Pamang. Bakal da jalan apan rada lenang. Poyan lah. Ulu ieu kebun bawangnya. Kot karemangan. Bawang mani karemangan, ulated. Nah ini teh. Iya teh kapungkur mah lenang pisan di dia teh aya warung-warung da si puncak Batu Nanceb teh kapungkur mah dijantenkeun tempat wisata geningan gitu. Pami aya nama ti saprakna ditutup teh teu acan ditata deui ku nu gaduhna teh gitu. Ti payun mah di luhurna teh tos sae tos aya saung-saung di luhurna teh. Tah, sakedap deui dugi ka puncak Batu Nanceb.
Lalenang keneh nya ning. Barudak meureun sok ngabuburit ka dieu nya. Naon we? Anu nyuluh meureun. Lumayan nanyak guys. Wow. Paraguh kan saung nama. Oh, osok. Osok ngeronten barudak ya di dia nih. Allahu Akbar. Tah, tuh, tos dugi. Ka puncak batu nanceb tuh. Rada barala meusan enak. Sauna. Aya nama aya loteng. Jig nyanyi naik jig. Heueuh sieun. Aya loteng di luhur. Calik waktu di ditu tuh moyan. Alah. Capek guys, lumayan. Tuh pemandangan. Mana? Tarik dia.